Tah ieu ge ayeuna kadengena ku munafik mah kitu nya aing boga pamajikan aing geuleuh saterteu bismillah bismillah. Aing kurang uji geus tepi ka mana geus kartaekan kumaha bismillahirrahmanirrahim teh boga pamajikan sautak saeutik bismillah. Dina hiji waktu kalau ayeuna mun teh mah salakina teh mihapekeun dompet. Kalau ayeuna mun teh mangga geus kitu teh tuluy ayeuna mun teh disimpan. Sabot bohong aing cenah urang balangkeun ka sumur ieu dompet teh. Cokot ayeuna mun teh matina latina teh alungkeun ka sumur. Geus kitu teh ayeuna mun teh mah ditanyakeun si salakina nu goblok teh tanya. Nah, para kajual teh mana sih ada maksudnya gak ada puji ya mana sih ayeuna mun teh eta teh dompet teh ayeuna mun teh tadi divekeun teh maka kurang carakeun lah dek muka ayeuna mun teh lati bismillahirrahmanirrahim harita keneh Allah nguarang malaikat copot itu dompet simpen di dina urutna refleks simpen di berkah naon bismillahirrahmanirrahim plek bukan aneh kenal mangga ya kena aing patrak-patrakeun pamajikan aing tapi kabageut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati wa mimma jeung eta tetep dina sawarehna masalah ya ta'allaqu anu berkaitan eta masalah bil basmalati kana bismillahirrahmanirrahim minal ma'anid daqiqati dina pirang-pirang makna-makna anu detil anu lembut anu halus ma kila ma ari masalah ari bahasan kila anu diomongkeun eta bahasan innal ba'a sanyana ba'na lafaz bismillahirrahmanirrahim teh eta baha Allah kaagungan Gusti Allah wasinu jeung ari sin sana Allah eta kaluhuran Gusti Allah wal mimu jeung wal mima jeung sanyana mim eta majdullah kaagungan Gusti Allah wakilah jeung cek hiji kaum mah albau aribana teh eta buka utaibina cerigna jalma-jalma anu kalbat kabeh wasini jeung arisina eta sahul gofilina pohona jalma-jalma anu laleh wal mimu jeung ari mimna eta magfiratuhu hampurana Gusti Allah lil multibina ka jalma-jalma anu daraka berdosa wa qala ba'du sufiyati jeung parantos ngadawuh sebahagian ahli tasawuf Allahu ari lapan Allahna eta li ahli safa keur ka ahli bersih Ar-Rahmanu ari lapad Ar-Rahmana nyata li ahdil wafa kerjamaatun tukang ngedunan tukang nyumponan karena perintahan Gusti Allah Ar-Rahimu ari lapad Ar-Rahimna li ahdil jafa kernu ahli baradegong tiga urang Ar-Rahim jadi waqalu sareng parantos ngandeuh para ulama auda parantos dititipkeun insyaallah Gusti Allah jami'al ulumi kana sakabeh pirang-pirang ilmu fil ba'i dititipkeun ka Allah dina ba'na lafaz bismillah nu pihartieunana ba eta teh aibi tegasna ku aing kana geus bukti naon mah sakabeh perkara kana anu geus bukti wabi jeung ku aing yakun anu bakal bukti ma perkara yakun anu bakal bukti eta perkara
Jadi pawujudul awal ini mangka ari wujudna ayana pirang-pirang alam eta bi ku kaula ku aing walaisa jeung lain jeung teu aya li goeri kasalian ti aing naon wujudun aya hakikiyun anu hakiki illa bil ismi angin nyaeta ku ngaranna wungkul wa huwa jeung ari itu ismi teh eta makna qaulihim makna dawuhan para ulama mana dortu teu ningali kaula bisain dina sesuatu illa wa ra'aitu angin jeung ningali kaula Allah bihi dina eta sesuatu aqoblahu atawa memeh eta sesuatu teh wal hikmatu jeung ari hikmahna fi annallaha dina sanyana Gusti Allah eta ja'ala farqos ngajantenkeun Gusti Allah ibtida'al basmalati kana jadi mimitina bismillahirrahmanirrahim lafaz bismillahirrahmanirrahim bil ba'i nyata kubah duna gerihi henteu kusalianti ba minal huruf dina pirang-pirang huruf hijaiyah wa asqata sareng ngagugurkeun Gusti Allah al alifa kan alifna teu dibaca bi ismi min ismin tina lafaz ismin teu dibaca bi ismin atawa teu ditulis alifna waja'ala jeung ngajadikeun Gusti Allah fi makaniha nyata dina tempat tarif alba ditulis we dina tempat si ba. Jadi ba teh bismillah mah beda jeung ba biasa. Jadi ba teh make tulisanana make alif kitu mentina teh eueuh kiwat dina bismillahirrahmanirrahim. Eta teh alif menang-menangkeun tina lafaz ismi. Lianna karena sanya nama eta harfun syafawiyun ba mah haraf bangsa biwir ba tanfatihu anu muka bihi ayeuna mun tak eta munikeun haraf eta naon asyafatu bakal muka baham biwir ba bi mala tanfatihu kana nyaeta perkara latan fil anu tara kabuka eta aya nemuan biwir biwirihi nyata kusalianti munikeun ba walidzalika jeung karana kitu kana aya non awalun titahi pamidurratil insaniyati nyata mimitina terbuka na baham inten kamanusiaan fi ahdi alastu birabbikum dina perjanjian Allah nyata lapan alastu birabbikum bil ba'i nyata kubah fi jawabi bala dina ngajawab bala wa inna jeung sanjana eta bate eta maksuratun dikasrakeun abadan ayeuna salilana fala makanat mangkadina mangsana aya fiha dina eta bate non al kasratu kasrah wal inkisaru jeung ayeuna di makasrah fis surati eta dina aya namun marfana wal makna jeung ari pihartieunana maknana wajadtu manggihan kaula sarofal indiyati kana kamuliaan bangsa deukeut bangsa sagigireun minallahi ti Gusti Allah taala hana ma'rur Gusti Allah kama secara keterangan kolanu parantos ngadawuh Gusti Allah dina hadis kusina ana indal munkasirati qulubuh anari kaula eta indal munkasirati dekeun jelema anu pecah anu peupeus naon qulubuhum eta ye namun tama hate-hatena eta Allah wa qala sareng parantos ngadawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadu'a arisaning jalma anu DP lillahi karena Allah rafa'u mangkapati ngangkat Gusti Allah ka eta jelema bihilafil alif beda jeung alif aya alif mah fa inna fiha makasanya alif mah eta tarofuun luhur wa takassuron jeung ngarasa loba ngarasa luhur jeung ngarasa loba
wa tatawulan jeung ngarasa tatawu teh sok ngarasain hebat megah ngarasain agul validalika mangka karana kitu uskiton dipikeun alif mah mawa gumede mawa kumuluhur mawa sok summa mukhtaru mangkari kaula anu dipilih eta anna kalimat Allah sanya kalimah Allah ya ari kalimah Allah teh al ismu jenengan al azamu anu agung fa in kila mangka lamun ditanyakeun diomongkeun teh ditanyakeun pertanyaanana inna min syartil ismul azam sanyana eta tetep dina syaratna ismul azam annahu ayo sanyana ismul azam faedah dunia di mana-mana digerok di mana-mana diundang digerok didoa dimohon saha Allah Gusti Allah bihi ku eta yeuna ismul azam ajaba mangka berarti ijabah Allah wa idza sulila jeung di mana-mana dipenta Gusti Allah bihi ku ismul azam atau mangka pasti maparin Gusti Allah nah geuning ku urang mah teu dipake teh pal jawab mangka jawabna anna doa sanyana doa adaban aya adab-adabna aya sopan santuna aya etikana wasuroton jeung aya pirang-pirang syaratna anu mana la yustajabu wali ijabah naon addu'a doa eta illa biha angin make adab jeung make syarat-syarat fa awalwa mangkari mimitina syarat-syarat jeung adab-adab doa teh islahul batin nyaeta meresan heula beteungna kudu dibersihan heula kumaha dibersihan ayeuna beteungna bil luqmatil halali dieusianana kudu kudahareun anu halal lamun satungtung nyelapkeun masuk jeung haram moal mati doa waqad qila jeung teman-teman diucapkeun artina carioskeun deui naon ad-du'a ari doa teh miftahus sama pembuka langit wa asnahu jeung ari gigi-gigina untuk eta ayeuna miftah teh kunci teh eta luqmatul halali nyaeta kadaharan halal wa akhiruha jeung ari tungtungna eta ayeuna jeung ari tungtungna eta adab tungtungna eta adab jeung syarat-syarat doa eta al ikhlasul ikhlas wa qudurul qalbi jeung hadirna hate kama secara keterangan qala nu parantos ngadawukeun kana eta keterangan Gusti Allah taala fad'ullaha mukhlishina lahuddin wa kama qala jeung secara ayeuna parantos ngadawuh Gusti Allah ni sayyidina Musa alaihi salam ka sayyidina Musa alaihi salam ya Musa in aradta lamun ngarepkeun anjeun ayyus tajabah hayang diijabah laka ka anjeun naon doa ka doa anjeun pasun mangka kudu ngajaga ngaraksa anjeun bataka kana beuteung anjeun anil harami tina haram wa jawari haka jeung syaratna kudu ngajaga anjeun kana pirang-pirang anggapata anjeun anil asami tina pirang-pirang dosa jadi kan cek kamari teh perlu penting ngabahas heula bismillahirrahmanirrahim anu berkaitan jeung ilmu anu rek diaji yang bagi likulli syari'in pipatin ayatakallama alal basmalati perlu penting kasakur-sakur jamaah anu rek ngaji dina hiji warna ilmu naon bae kudu nyaritakeun heula bismillah aya nyaritakeunana ngabahas kumaha ngabahas bismillahna bahasanana ku bahasan anu munasabah anu layak anu pantes anu sesuai jeung anu rek diaji teh nah panna ayeuna kudu ngabahas bismillah wafaan bihaqil basmalati karena nyumpulkeun kana hak bismillah jadi kadua nyaeta nyumponan kana hak pan
ilmu anu rek diaji teh sakitu. Pertama nyata nyaritakeun judulna kamari, judulna permasalahan anak jadinya. Jadi lamun orang nyaritakeun bismillah teh diganjar. Jadi bismillah teh ulah diantar teh ulah dicuekeun. Hiji nyata kudu dicarita-carita. Kaistimewaan keagungan bismillah gerasa barokahna teh. Jadi lain dibaca unggul, diomong-omong. Fadilah kehebatan, keunggulan, keistimewaan bismillah teh nyata omong-omong. Naon teh babari lamun tukang nahu kieu nyaritakeun bismillah teh. Jadi naon tarkiban alfat bismi jar maju eta teh nyaritakeun bismillah. Eta teh ngan peda nyaritakeun bismillah na berkaitan jeung naon kitu. Lamun ayeuna tukang sorok nyaritakeun bismillah jadi naon segatna ismun gitu. Eta teh ayeuna nyaritakeun bismillah naon asa bisana kumaha bidangna tak urang jadi dina bidang naon teu asup kana bidang mata teu bisa ngomong bismillah nya urang mah teu bisa nyaritakeun bismillah lamun tukang ilmu nahu anti nyaritakeun bismillah teh jadi naon tarki lapan bismi jar majrum Allah tak ta'aluk naon hartina jar anu ngajarkeun ada majrur anu mana rupa ajar teh nyaritakeun bismillah tah bismillah teh kudu kitu kana jelema mah lamun menang ayeuna mun tama diomong-omong eta teh biasana ayeuna mun teh gampang numbuhkeun kacintaan minimal wawuh we aya menang ayeuna diomong-omong beda jeung ngahep-hep mau aya menang diomong-omong mah nyata babari aya wawuh engke geus wawuh teh jol aya sabab ayeuna geus jadi kaidah man aksaro syai'an man ahabba syai'an bahwa amduh man aksaro sayaan bahwa amduh sing sani jalma anu cinta kana sesuatu pasti eta resiko teh bakal jadi hamba eta. Lamun orang mencintai kana sesuatu pasti orang bakal jadi hamba eta. Rasep kana duit mun hujan kehalangan teu tuh jauh kapangi banyak ai pencinta duit banyak hujan meden tepuma dah hayang atuh dah gitu bahwa tuh kaduanya eta man aksaro man ahabba sayan bahwa nanti aksara min dikri man ahabba sayan aksara min dikri man ahabba sayan kadua sing saning jelema anu cinta kana perkara kakurgeunnya sing saning jelema anu nikah cinta kana sesuatu pasti aksara min dikri pasti bakal loba nyaritakeunana asa ngomongkeun duit tah jadi gerak saksatik aduh ai ka mana nang duitnya duh ai kana naon gawe kana naon ayeuna usaha terus carita pernah nyaritakeun bismillah sok ayeuna mun nyaritakeun bismillah antara ai keur kieu gitu tah di luar kieu cobaan saksatik teh naon teh kahebatan bismillah teh aya naon dina bismillah teh gitu naon anu nyaho urang naon aya nyaho urang eta ciri jelema nya eta cinta ayeuna mun utama ka Allah pan dina bismillah teh ya Allah eta jadi jelema ayeuna mun utama ciri cinta ayeuna ka Allah dan dina bismillah teh aya naon ya Allah tah ieu teh nya eta walaupun sekelumit kudu we dicaritakeun nyata tentang bismillahirrahmanirrahim ngarah aya mun teu ngarah aya naon ngarah aya barokah sabab engke dicaritakeun seluruh keilmuan deuk ilmu naon oge sanya nama kuncina aya rahasiana aya dina lapan bismillahirrahmanirrahim
Lamun urang ayeuna teu wawa jeung bismillahna, hese ayeuna mun tama kaartina ilmu teh. Coba ayeuna mun tama ku urang terus bahas ayeuna mun bismillahirrahmanirrahim. Ieu nyaeta bahasan bismillahirrahmanirrahim anu secara makna-makna anu detil, anu halus, anu lembut menurut nyaeta ulama-ulama ahli tasawuf. Sabab pan anu rek diaji ku urang ge nyaeta pan tasawuf. Terpaksa ieu ngabahas bismillahna berkaitan jeung tasawuf. Hiji nyaeta bismillahirrahmanirrahim teh awalna bahape ngandung makna eta teh. Saenyana mah ieu na eta ngandung makna Bahaullah teh keagungan Gusti Allah. Maknana ba teh nyaeta keagungan Gusti Allah. Sin nyaeta keluhuran Gusti Allah. Mim nyaeta keagungan Gusti Allah keneh. Keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya rahasia dirinya teh, aya rahasia aya namun teu napa teh. Menurut sebagian kaul makna napa nyaeta ceurigna jelema-jelema anu tukang taubat. Makna teh. Jadi di mana-mana aya namun tama jelema-jelema anu tukang taubat, pasti aya namun tama aya bismillahan teh. Aya ina bismillah. Bismillah mah ongkoh jiga teu asing, ongkoh jiga teu aneh, tapi lamun dipake eta teh martihna leuwih tina naon. Bismillah mah ciga bahasa kalimat-kalimat nu teu asing dina lisan urang, dina nabi urang, tapi lamun dipuhit, lamun eta dipuhit bismillahirrahmanirrahim leuwih tina naon. Bismillah teh. Da teu pira banyak teu apal bismillah, sararea ge apal bismillahirrahmanirrahim. Tinggal makena cuman urang mah nyata sapoho wae kana bismillah teh. Allah masyaallah nya dina kitab-kitab. Dina kitab-kitab diterangkeun tentang kehebatan keunggulan bismillahirrahmanirrahim. Dina kitab buku rujian wae nu masyhur awewe na soleh lalakina salakina baragadul gitu. Awewe na soleh. Salah satu ayeuna mun teh kasolehanana teu boleh sakulah sakoleh teh tara pokok nyata kana maca bismillahirrahmanirrahim. Sakulah sakoleh teh. Dek kitu maca aya lain pagawean anu kinah mah teu boleh bismillah, teu boleh bismillah. Pan urang sok kieu nya ini soalim bisa soalim di depan sok aya kitu. Di mana-mana jelema mes-mes doa. Muni aya namun sok ahli wiridan, muni sok aya namun jadi alim gitu. Sama aya pan gitu. Tah ieu ge ayeuna kadengena ku munafik mah kitu nya aing boga pamajikan aing geuleuh saterteu bismillah. Aing kurang uji geus tepi ka mana geus kartaekan kumaha bismillahirrahmanirrahim teh boga pamajikan sautak-sautik bismillah, sautak-sautik bismillah, sautak-sautik bismillah. Dina hiji waktu kalau ayeuna mun teh mah salakina teh mihapekeun dompet. Ieu mihapekeun ayeuna mun teh mah dompet. Nah, geus ayeuna mun teh kitu teh. Deuleuy ayeuna mun teh mah geus kitu teh deuleuy ayeuna mun teh disimpen. Sabab bohong aing cenah urang balangkeun ka sumur ieu dompet teh. Cokot ayeuna mun teh mah tina lacina teh alungkeun ka sumur. Geus kitu teh ayeuna mun teh mah ditanyakeun si salakina nu goblok teh katanya. Ngana baraka jual teh mana sih ada maksudnya ge ada puji ya. Mana sih aya mun teh eta teh. Oh dompet teh aya mun teh tadi divekeun teh. Maka urang carakeun lah. Dek muka aya mun teh lati bismillahirrahmanirrahim. Harita keneh Allah nguarang malaikat buru copot itu dompet simpen teh dina urutna. Refleks simpen di berkah naon. Bismillahirrahmanirrahim. Plek bukan. Aneh kenal, mangga ya kenal.
Aing patrak-patrakeun pamajikan aing tapi kabageut di harita. Jadi sebenarnya mah lain wae lalaki anu bisa ngapageurkeun awewe teh pamajikan teh. Lamun balik mah aya nemun teh da meusing awewe ge loba dina sejarah-sejarah nalungkeun ayeuna. Ai di Robiah Adawiyah teh saha teh. Taluk aya nemu boro-boro pangkat ayeuna Imam Hasan Bisri, taluk ayeuna kusa. Ku si Robiah Adawiyah teh kudu lalaki wae ulah jadi hati awewe, jadi awewe teh gitu. Bisa ya namun tema jadi wali bisa jadi wali ya bisa ai bager mah arinya mah bismillahirrahmanirrahim itu aya namun ieu mah aya namun tema fakta ieu mah lain tina kita gitu lain tina kita pan ai pun nancep mah keur dinas di Sulaiman teh jadi dibere jatah gitu ti aya namun teh anu Sulaiman teh tapi nyata anu digawe dirinya ngagarap tanah dirinya. Aing nggarap di Sulaiman teh atuh aya tentara siswa tuluy aya namun teh pagawe ari melak aya namun teh mah cuek ngan tempo panen balap. Jadi aya namun teh kabagean eta mah teh heuh ieu nu melak urang luar ari aya namun teh anu nyaho ningali sapopoe urang jero siswa-siswa aya cau nyawa-nyawa tempo kolot aya namun teh heuh nangka melakna jagong teh mah da urang jero ayeuna. Tah, terus ayeuna mun telepon lanceuk. Nah, eta mah aman. Eta aman. Aya ayeuna pun lanceuk teh kang diri teh Junaedi gitu. Mah panggilanna Jun gitu. Ingat teh, Jun lain cenah ayeuna maneh. Aneh ayeuna mah cenah ayeuna mun teh pepelakan tara ayeuna ganggu boga naon maneh cenah gitu. Kayak teh pun lanceuk teh boga naon cenah maneh. Teman yang macam ayah jagong, tak ayah ganggu. Tuh pepelakan cau, tak ayah melak itu melak ia, tak ayah ganggu. Tuh bukan naon, Iya cina ayah namun teman sahur pun bapak, cina ayah ulah kok, dek naon tapi kaya namun tamah nendanan siki jagong, ges menang asep, pan jagong terpelakan tadi asep begitu diliangan, kabeh di bismillah. Kabeh di bismillah da ayeuna surupun bapak tah akang baheula mah aya namun teh keur budak mah bener da dilatih ku kolot deuk ngaput wae deuk ngasupkeun jarum inget teh bismillah kudu bismillah gitu deuk ngaput aya namun teh mah eta deuk ngasupkeun ayeuna benang kana jarum kudu bismillah gitu hampir sakulah sakoleh we geus ulah pun biang mah da kadangu ngangkat aya namun teh mah eta di dapur teh ngangkat teh bismillahirrahmanirrahim. Da kadang gitu dek nyimpen ayeuna ieu dek nyimpen si panci kana bismillahirrahmanirrahim. Nyiuk cai da kadang pangna eta teh gitu. Jake kurang na kada mata kurang ge pipilueun aya ayeuna pada pamajikan urang tara mineng gitu maka ja bismillah jeung urang rek tara mineng jadi pamajikan teu nurutan kurang teu nurutan. Oh geblek gawe saeuy. Ayo bageula mah aya kitu nu ben aya nu bageurna jadi aya nu teh urang teh sareng budak teh ya aya nu mun teh terkenang teh ayo bageula mah aya nu urang bismillah kitu kabeh aya bismillah nah tapi ka ayeuna jadina teh kitu aman masih ditinggalkeun tengah ge nah cenah ada eta sugan eueuh mau cenah aya nu mun teh angkat ka Sulaiman ka Lanut aya harga teh tapi ayeuna ada kana jagong aman eta fakta. Tuluy kadua keur ka Cibitung ieu mah. Ieu mah keur ka Cibitung. Alumni ayeuna Padeden, ayeuna mun teh mah dengan Padeden. Mun cenah abdi keur di Rancabentan, keur melak ayeuna mun teh mah cabe, jeung ayeuna terong. Aya sur mama teh cenah ayeuna mun kade si ayeuna mun teh pokok bismillah. Nah cenah ayeuna mun teh batur wah mah cenah mama atak wah mah. Urang Cibitung teh duka aya keneh ayeuna tahun sabaraha ayeuna mun teh nganyak teh alumni ieu alumni Rancabentan Padeden kitu mati bisi urang ayeuna ngadoa naon nya ngadoa naon sakudu bismillahirrahmanirrahim keun jago bismillah kana jago ayeuna bismillah kitu ayeuna mun teh mah kahebatan bismillahirrahmanirrahim teh ya bismillahirrahmanirrahim
Nah, lajeng aya namun teme eta bisinna teh nyata sahul dhamirin nyata pokokna jelema-jelema ayeuna anu lalai. Wa min arimna nyata magfiratuhu lil mudnibin. Magfiratuhu ampunan hampura Gusti Allah keur jalma-jalma anu daroraka geus di mana-mana aya namun tambah jelema anu maca bismillahirrahmanirrahim sarua jeung naon aya namun tambah eta teh hiji sarua jeung ngagungkeun Gusti Allah ngaluhurkeun Gusti Allah jeung aya namun tambah eta jelema nyaeta bisa aya namun tamat ceurik karena ngobatan ayeuna dosa. Bisa ceurik aya namun tamat bismillah geus nyaho mah artina. Yang cerikan ayeuna dosa gitu. Jeung aya namun tamat naon? Ieu aya namun tamat yang cerikan poho wae ka pangeran jadi aya namun tamat ingat. Jeung lamun boga dosa tuluy aya namun tamat bismillahirrahmanirrahim dijamin dihampura dosa. Dijamin dihampura dosa hese aya bismillah panjang atau apa bismillah nyapolo nyababari ngan hanya kan teh urang nyaeta loba poho wae pulang-pulang aing ngadoana nya kumaha doana kumaha jampena deh bismillahirrahmanirrahim mong dening 80 kali mah sampai ingat teh mah atau bilang kok ayat mah enggak memang kok ayo oge di ayeuna dibaca. Ieu pikiranna sudah tingkat naon urang banyak pulang-pulang teh padahal teh bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Menang ayeuna bismillah kita itu jadi segala sakula bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, deh ya. Bismillahirrahmanirrahim teh dinapa ku Allah Subhanahu wa taala sakabeh keilmuan dek ilmu agama dek ilmu dunia rahasiana disimpan di napana bismillahirrahmanirrahim. Eta teh disimpan eta rahasia sakabeh keilmuan teh dina bakna lafaz bismillahirrahmanirrahim. Padahal eusik nama eta bakti atuh lain bantarak-bantarakeun bi kana makana sakabeh nu geus aya ku aing jeung sakabeh anu bakal aya eta teh bahna ku aing. Jadi eta teh nentukeun nyaeta kana sagala rupa perkara nu geus bukti jeung nu bakal bukti nyaeta ku aing teh bahasa teh bi bahasa Arabna pawujudul awalin mangka wujudna sakabeh alam bi ku aing kas pasalian ayeuna kasalian aing sareng Allah wujudun hakikiyun illa bil ismi kecuali hanya nama naungkul ari ieu urang aya tak aya teh ukur bahasa ukur ngaran mun di koreh mun ku urang diungkap mun ku urang dikodok nya nama aya urang teh nya nama aya urang teh aya na urang teh aya namun teh maul naon aya namun teh sababna pangna aya na makhluk secara hakikat namanya tahu ngan ukur bahasa unggul karena nu ngaran-ngaran aya mah kudu langgeng nu ngaran-ngaran aya anu bener mah nyata kudu tadina teh jeleng we aya pan urang mah teh jeleng aya sampai nyata aya nu ngayakeun berarti ayana urang mun ngeuweuhkeun nu ngayakeunana mun satu ngeuweuhkeun jadi eueuh urang teh ai Gusti Allah Subhanahu wa taala ayana eueuh ngayakeun jadi moal aya anu bisa ngeuweuhkeun ka Allah gitu jadi we ayanya ayana sakabeh ayana makhluk mah aya bahasa unggul ngaran unggul hakikat mah naon
gerak aya namun tamanya sakedeung deui gerak aya namun mana urang aya teh gitu leungitkeun aya namun paehan aya na ku pangeran teh kubur mana aya teh jadi gitu ayana nyaeta sabada lainna eueuh dan disebutkeun aya teh aya nu ngayakeun paling ge aya urang mah bahasana ge nu merenah mah lain aya diayakeun gitu paling oge ayeuna bahasa nu merenah mah makhluk mah bahasa nu merenahna lain aya mun aya berarti majaz teh ayana lain aya beneran tapi ayana teh aya majaz lamun bahasa bener mah lain aya diayakeun beda jeung Allah mah nyata aya we asli gitu hakikatnya Doi aya namun tadi dicaritakeun deui paingan para ulama lamun ninggal kana naon bae sesuatu maka di balik eta nu sok katingal teh lain wujud perkara eta tapi nu katingalna teh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang aya namun tempat contohnya mangdedek ningali naon ayeuna dek ningali naon ngadeuna orang diajar gitu diajar naon diajar ayeuna tuh tihang tempo gitu ayeuna mun tempat tihang tempo tadi diajar ningali ka Allah gitu ulah ayeuna mun lamun ayeuna mun teu anu maju anu kahijab eta naon wah tihang ayeuna mun teu hebat gitu walau ayeuna tihang mun wawak gitu aduh ayeuna mun teu eta nyieuna gitu jagoan gitu walau eta bahana bener-bener eta teh maju yang maju tah nu bangsa kelas-kelas anu geus tepi ka pangeran lain kitu Masya Allah kawasana Gusti Allah gagahna Gusti Allah kersana Gusti kitu hate lain ningali eta lain ningali aya namun apa eta teh geura aya namun teh yeuna tina naon tina semen tina besi tina aya namun teh besi aya keusina menang saha ari ayeuna nu nyieun anu ngalah keusikna menang saha anu keusikna di mana ngalahna di gunung atau di walungan aya walunganna menang saha ngeureum beurit-beurit teh naon kan urang mah mandeg jadi ketemu saya urang mah wah bener saya teh jago Allah anu walah bener ieu aya namun teh barang hade kieu aya semen anu walah iya ina kesik mana kesik Malaka kesik anu kesik teu dibawa Allah nya nah lamun kelas-kelas ieu mah lain Allah tapi ayeuna guys atau ayeuna mun tema lain sabada nelek memeh ningali eta oge jol di naon Allah subhanallah ningali teh kagungan Allah lain hebat eta ayo urang mah kana sakabeh perkara teh kan ningali cangkang we eta teh ningali siki padahal bener nama eta teh naon Allah Maha Allah anu kawasana Allah anu gagahna Allah ngresakakeunana jelema coba lamun teu dibere pangawasa ku Allah Subhanahu wa taala teu dibere pangawasa ku Allah Subhanahu wa taala bisa yang pihak eta mah ya bisa aya namun tanya eta otakna aya namun tama mun ku kapinteran mun kacerdasan tuh ya teu dibere apa aya namun teu dibere akal bisa nyeun kitu wah gitu tuluy aya namun teu jelema anu ngalah keusikna ku tanakana ku doserna jeung sagalana tuluy aya namun teu jelema teh teu dibere tanaga ku Allah bisa ngalah keusik moal wah gitu tuluy aya namun da eta mah cenah ayeuna ku dosa lain karambaneanana ku dosa masjid lamun jelema teu dibere akal bisa nyeun masjid bisa jadi tarektorna moal dosa wah kabehanana atau ieu mah aya namun teu kieu geus dibere pangawasana ngan Allah teu nyieun keusik bisa jadi bisa aya keusikna moal gitu jadi aya namun tadi ajar kikituan urang teh saeutik
Tapi ulah ieu namun nama kawas ahli tauhid, ahli ma'rifat. Ieu mau mikung lumayan mikung teh. Da sabenerna mah euy maneh teh eueuh gitu. Maneh teh naon? Eueuh. Eta teh aya namun tam lain maneh sanyana Allah. Disebut teh jelema teh lain maneh eta teh Allah. Atuh ke pikiran-pikiran awam teh naon? Kana tai kotok nyebutkeun Allah, kana tihang nyebutkeun Allah. Tuh. Nah, lain geus adi kieu mah lain ka hati. Pan aya namun tama urang mah di mana-mana ngobrol anu matak bujurun kitu teh. Anu matak hebohkeun kitu. Asli we da geus ngaji urang mah gitu. Ngan ayeuna mun teh dicaritakeun, deuk dijelaskeun, da moal ngarti aya teu ngaji mah gitu. Paling ngobrol, oh eta mah saengkol, ente berarti sama sesat jeung kitu. Deuk dijelaskeun da ina saengkol jeung kitu disebutna teh gitu. Da kudu aing ngaji kieu mah oh paham. Paingan aya nyebutkeun naon? Tai kotok Allah, tihang Allah. Da artina tai kotok moal aya, tihang moal aya jelema ge, mata kana sagala teh doa Allah gitu. Terus aya namun teu ningali jelema Allah, ningali aya duit Allah, heuh moal aya eta kawehanana lamun Allah gitu. Jadi sagalana kusaha? Ieu mana naon? Manadortu cek bieu teh. Manadortu ala manadortu fi sahin teu ningali kaula dina sesuatu anu katingali ku kaula terkecuali anu katingali na teh saha Allah tihangna teh katingali nu nyieun tihangna teh katingali geusikna teh katingali semena teh katingali beusina teh katingali nu katingali teh nu ngadamel nu nyiptakeun geusikna nu nyiptakeun jelema anu nyieun tihangna nu nyiptakeun beusina nu nyiptakeun semena Allah. Oh, masya Allahnya orang ayeuna dina hate ayeuna mun teh kitu teh ulah ayeuna mun teu hayong oh mana naon ayeuna mun teh imah dunya eueuh gitu jelema eueuh rama eueuh eta saha Allah eta mah bisa aya ngalirkeun batur ya aya jolik di taragal gitu mah aya geus jadi ieu mah kok kitu hartina teh kitu ayeuna hartina teh. Nah, hikmahna bahwa ayeuna mun kama Allah Subhanahu wa taala ngawitan kana bismillahirrahmanirrahim diawali ku huruf ba. Teu nyaeta salian ti huruf ba. Pan huruf ayeuna mun teh hijaya teh seueur. Alif, B, T, C, Jim, H, tapi ka ayeuna mun teu ka ya 28 ayeuna huruf teh. Tapi anu digunakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Nu dianggo ayeuna mun takawitan. Kadua ayeuna Allah Subhanahu wa taala miceun pan eta teh dina tulisanana kabehanana oge lamun salian dijenengan Gusti Allah manulisna teh pasti bi ismillah. Aya ba kitu tah. Lamun ayeuna mun tama salian bismillah mah nyaeta aya ba kitu tah alif itu terus sin mim gitu. Tah eta alifna ayeuna mun teu dipikeun. Dipikeun ayeuna mun lah mun cek urang mah alif mah nyaeta pengaruhna sial. Sial nu kitu mah pikeun naon eta boga sifat umode gitu. Boga sifat ayeuna mun tamasok gitu. Jeung eta boga sifat ayeuna mun sombong. Bisa boga sifat ayeuna mun tamakuluhur eta mah nya tali mata dipikeun. Ku sabab ayeuna ieu bisi pahili ka mana da bismi mah tina ismi da aya alifan teuneun we tah ayeuna mun tamah dina memeh bakna teh matak bakna bismillah mah make hurufna teh teu kitu make naon bis eta teh alif bis nyata alif menang-menangkeun tina ismi dipindahkeun ka inya dipindahkeun ayeuna mun tamakana bakna kana bakna lapan bismillah geus ayeuna mun tamak itu
pangna aya namun tama ieu dina bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala ngawitan kurba sabab ari mah disebutkeun harap sapawi. Harap sapawi teh harap eta bangsa makhrajna dina biwir. Dina bibir anu mana aya namun teh mukana leuwih gede mukana lebih lepas daripada nyaeta harap sapawi anu sejenna bah wow gitu bah teh naon cangapna teh euneunan gitu tah eta ieu namun teh bah kadua nyaeta ieu namun teh anu mimitina muka surutna aya namun tama ieu bibit kemanusiaan dina waktu Allah Subhanahu wa taala ngadamel perjanjian di alam roh di alam arwah alastu birabbikum saha anu pangmimitina ayeuna mukakeun biwir nyaeta huruf ba bala alastu birabbikum apan aing teh lain pangeran sia kabeh karoh teh itu kumaha jawab karoh bala semua ngarasa Gusti aya namun pangeran jisim abdi oge aya namun tema ieu bah nyaeta diharakatan ke kubasmi tapi bismi ku kasrah ai kasrah teh nyaeta hiji nembongkeun katawaduan. Ai kasrah aya namana kasrah tikirna kumaha? At-tadallulu wal khudu itu kasrah teh. Jadi aya namun tangga jelema anu lamun dina jelema mah jelema anu rendah diri, jelema anu DP, jelema anu harap asor, lamun dina iroba eta teh kasrah. Tah ieu baoge di iroba nyaeta ku iroba aya namun tama kasrah, ieu teh nembongkeun katawaduan. Kadua nyaeta saur aya namun tama Allah Subhanahu wa taala bahwa aya namun tama kami selalu bakal deket jeung jelema anu nyaeta keur kanyanyerian hatena. Pan aya bahasa kanyanyerian teh hancur gitu. Ieu kisah teh keur aya namun teh betul-betul tah lamun urang geus nyeri, geus peurih coba ngadoakeun. Mun urang aya namun teges bener mun teu boga duit tapi ka peurih ayeuna teu boga duit nah sok ayeuna menta ka Allah. Beda aya namun teh jeung nu menta duit keur loba duit beda. Apa eta sok duit teh gitu. Sok aya namun teh menta duit keur teu boga duit keur sok aya namun teh beda rasana. Gusti hutang terus Gusti nunagi Gusti ya beda ayeuna tah Allah teh gede adak ayeuna mun teh kitu mah adak ayeuna mun teh lamun butuhna bener kudu kitu ka Allah gitu kunaon ciga nyeri gitu ayeuna ciga kanyerian gitu ayeuna mentana teh ana indal munkasirati qulubuh kami mah nyata dekeutna teh jelema anu keur kanyerian atena lamun menta yeuna ke loba duit mah hesenya kanyerian Allah kulir jadi ayeuna mun teh kudu bari nyari mentana kalau kudu bari nyari hate kira bari teh naon wae ayeuna pake ngadoa lamun mentana keur nyari hate mah bari da Allah nyata ngadokeun ana enggal mun kasiratiku kami mah dekeutna jeung jelema keur kanyerian hate otak waspada ayeuna jelema keur nyeri hate seueur. Ulah ayeuna mun tamu ulah gagabah ulah semeron baur keur ayeuna nyeri hate mah naon? Allah atuh da ayeuna nu deukeutna ayeuna jeung jelema eta ana ingdal mungkasirati kulo bohong. Eta teh pan kasrah teh in kisar teh pupus teh keur ayeuna mun teh hancur teh gitu. Oke, diingat bahwa kalimat Allah mun ieu mah aya disebutkeun kalimatnya bismillah teh pan ieu mah keur nyaritakeun kalimat huruf gitu bismi aya namun tama kalimat aya namun tasim kalimat aya namun masdar
Allah nyata kalimah jalalah gitu aya namun tanya tah ya teh kalimah ya namun tama Allah teh disebutna teh nyata ismul adzam teh aya nyebutkeun aya namun tama Allah aya nyebutkeun ayeuna ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum eta nyata ismul adzam masukna apa nyebutkeun lafaz Allah bisa nyebutkeun lafaz Allah berarti orang teh boga ismul adzam gitu boga ismul adzam bisa nyebutkeun ya hayyu ya qayyum tah urang berarti boga ismul adzam nah ada ismul adzam di mana-mana dipake di mana-mana dipake pok tolong eta ieu namun tabalasa ta ismul adzam tuluy aya namun talamun eta dibacakeun ismul adzam tuluy geusik hayang jadi emas lamun ayeuna dibacakeun ismul adzam tuluy aya namun tama hayang ngapungawawa jadi anu mana nya eta Allah jeung ayeuna ya hayyu ya qayyum nah cenah aya ayeuna urang teu mati atuda aya namun tepat aya aturan main aya nyebut Allah mah bisa aya nyebut ya hayyu qayyum mah bisa mesti sarebu oge cuma hanya teu mati aya namun ya Allah ya Allah ya Allah ya ya qayyum ya ya qayyum aya teu mati wae makanya aya na macan ge sarebu ya teh itu mati wae meureun we gitu aya di balik eta ismul adzam anu matina di mana-mana dipake ngadoa pasti Allah langsung ngajabah langsung kan eta teh bal abid baurah teh memeh ayeuna mun tah memeh naon memeh ayeuna ukur teh bal abid baurah teh dipapan ismul adzam ka Allah teh anu nyaeta ismul adzam teh dibacakeun teh anu sakitu metu sakjana eta ismul adzam jadi mas jadi gitu aya mun teman tong ngarep sia tuluy ayeuna leumpah kana teh iman ngarep ya Allah sakitu ya ya qayyum ngapung ceuk hate jadi ayeuna ngapung eta ismul adzam menta naon wa idza suila di mana dipake minta Allah atau haritakeun dicumpanan ke Allah Subhanahu wa taala. Da abdi ge apal ya Allah, abdi ge apal ya hayyu ya qayyum nyeta doa teh aya adab-adabanana ngadoa teh jeung aya syarat-syaratna. Mun cumpul syarat ieu sarua urang ge aya nu bakal kitu. Bakal ayeuna sakitu metu sakejap nyata sarua jeung kitu. Da moal diwilah-wilah asal aya nu teu syaratna we cumpul. Anu mana ieu dicaritakeun mimiti jeung tungtung syaratna teh sabenerna mah aya namun teu loba syaratna teh ieu mah caritakeun mimiti jeung mimitina syaratna eta ismul adzam bisa mati bisa sakitu metu saketap mata saketap nyata di mana-mana dibacakeun harita keneh ras jeli gitu ras pok tarolong pok aya namun tama tarol eta aya namun tama ismul adzam teh kahebatan teh asal syaratna kudu bersih beteungna tina kadaharan haram kudu nu asup kana beteungna halalna ieu halal anu asli murni 100% halal murni 100%. Subhan, mati. Subhan oke, geus buah ieu na haram. Nah, salah satu ayeuna mun tama anu subhan teh, salah satu subhan kapungkur. Basa ayeuna mun tama rek napieu, rek ngajengkeun ayeuna proposal, paneroskeun lah ka buya. Buya teh ari nampi hadiah, nampi bantuan di pemerintah kumaha atau boleh kamu ayeuna wah itu kamu yang ongkos sieun tapi luas gitu ongkos sieun tapi luas gitu kamu ya oh buya kieu cenah buya mah di pemerintah teh teu halal kabeh cenah aya nu teu duit teh teu aya namun teu haram kabeh aya nu halalna aya cenah di pemerintah teh gitu
hak manehanana pan gaji aya namun teman-temannya tapi jangan aya namun teloba model naon model pungutan liar pan pajak pedah batur cenah batur gitu teh jeung aya namun tamadinya mungkin aya namun tama aya hak urang sabab aya namun taman duit negara teh kan ayeuna kudu dikarayakeun deui tapi da cenah teu kabeh urang nu urangna aya hak urangna tapi nyaeta nu hak batur sok dibikeun ka urang jadi kesimpulanna Abuya mah cek Buya mah subhan mereka aya musyawarah deui jeung tamaneh nya cek Buya mah eta subhan mata Buya mah salami ngajabat jadi hakim teh teu pernah nuang nyaeta tina gaji Buya mah ieu teh sohor di kampung oge jadi Buya mah tara hiji mahayang nu tara nyarak kantos gaji di kehakiman teh kadua ieu namun tamasa Abuya ieu nu tara nyarak gaji ka bumi gitu. Jadi aya namun tama Abuya dina saat eta Buya sepuh di mana aya namun tama bangeutna tina dagang kangkung tina ngangkleung ku nyalira aya namun tama malah aya namun teu ngomong ieu motor nage motor Vespa borobot durut gitu apaan tara digaleukeun kana bensin aja jadi anu uang ke kantor teh tina ladang kesan we gaji ti ditu dibagikeun we sajajalan ka pengemis kosong we duit ka bumi teh gitu mata aya namun tak ka ulama na kawalianana teu datos naon tos kaulina apikna di dinya oge atuh ongko pejabat tetapi teu pernah menikmati ayeuna gaji tina ayeuna mun jabatanana eta teh aya urang lamun dibere ku pemerintah semua protes RT oge lamun teu kabagiannya nah cenah abdi ayeuna mun teu eta jadi ayeuna mun teu atoh teh ulah anti teh ulah da wali lain gitu kata disorot wah cenah teh mah pemerintah gitu efek tempo ayeuna teu kabagian kita naon protes ongko ayeuna mun teu naon jadi ulana teh mun erek babageurana tarima bikeun we apakeun ka masyarakat mun nya erek apik bikeun we tarima geus tarima hitung-hitung ayeuna mun tama pangnasarukeun we gitu make wah atuh urang dibere di pemerintah urang deuk apik dikeunang gerasa saja jalan pasar walah bangeur kitu urang mah moal ada urang nu ngalarang keur urang kitu teman keur mani pamere urang nah gitu jadi ulah aya nu penting eta teh jadi lamun aya namun tadi eusian beuteungna tong haram sumat teu turus mati teh ieu teh meusing ya Allah tapi kajebleh oge naon naon ya aya kayu sing teu kajebleh oge naon aya itu masa kali aya kayu jadi naon aya dina hate teh jadi we ya Allah naon mun aya kudu napak sanca di napak sanca mun kudu aya mun taneuh jadi emas geus jadi emas ya aya kayu sakali jadi aya namun nama nu kitu teh kana teh ismul adzam anu jaminanna ismul adzam idza du'iya Allah di mana mana dipake ngadoa aya namun tah makalawi ismul adzam Allah Subhanahu wa taala ajaba langsung cakur anu mana aya namun tah makan doa teh nyaeta miftahus sama jadi pembuka langit teh doa pembuka aya namun ka langit teh kuncina langit teh naon doa jadi lamun hayang aya namun kakeun langit doa ngan aya namun teh kunci teh tah teu bedegul atuh da kunci teh aya naon aya gigi-gigina kan nah gigi-gigina teh eta teh nyaeta makanan halal kakara aya namun tah geus kitu mah tuluy sup we begitu aya namun teh ngadoa jol brai langit berai sote di mana-mana aya namun tamah ieu ngadoana makanan halal murni. Tah ari eta mah nya eta hadir hate khusuk teh eta mah terakhir. Eta mah terakhir anu pokona mah naon?
makanan kesibeuteun nu halal da kemah otomatis da eta mah refleks eta mah di mana-mana makanan aya mun mah halal maka ketek kana hudurul qalbi teh efekna teh langsung beda jeung aya mun teu urang hayang usuh hayang hadir teh tipaparak ieu tipaparak nya aya makananna aya mun teu bisa dijaga mah beda dituna haram beda dina sobat ari perakat-perakat malah dipeureum-peureum teh kalah KHS itu kan ari wali mah ulama lamun dipeureumkeun teh teh panon teh beuki tebus kahusuan teh aya urang mah dipeureumkeun teh dipeureumkeun ya Allah ya Allah oh kan eta teh ari itu mah teh aya namun teu geus naon atina geus salamina aya namun terserah Allah. Fadullah al-mukhlisina al-din. Ya, saterusna kan bismillah tadi teh karek aya namun bismillah, engke aya namun tama ar-rahman ar-rahim. Naon aya namun tama artina ar-rahman ar-rahim. Ar-rahman nyaeta rahmat anu kakidaseurna disebutkeun nyaeta nikmat ageung. Rahmat nyaeta rahim artina nyaeta hanya Allah Subhanahu wa taala anu batasi anu alitea jadi bismillahirrahmanirrahim didinya aya sifat Allah nyata Rahman aya sifat Allah Rahim anu mana Rahman Rahim teh sifat kasih sayangna Gusti Allah Subhanahu wa taala maka perlu lamun urang aya namun mangalanyap kana bismillahirrahmanirrahim aya sifat rahman aya sifat rahim ngangka perlu urang boga sifat deudeuhannya aham kapapada supaya ngakuran nyocokan kana sifat Allah ku sabab sifat Allah ge nya ahan welasan asihan deudeuhan maka urang oge nyata perlu ayeuna nurutan kana sifat Gusti Allah sifatan deudeuhannya ahana dawuhan ayeuna Syekh Abdul Ahbab radhiyallahu an ayat tertulis cenah dina kitab Injil anu bahasana teh yabna Adam kama turham kadzalika tarham pan maneh oge eta teh dipikanya ku Gusti Allah teh maraneh teh mun maneh dipikanya ku Gusti Allah maneh oge kudu nyaan lamun maneh dipikanya maka maneh oge kudu nyaan pakaifa tarju ayyarhamakallah rek kumaha ngarep-ngarep welas asih Allah rek kumaha jelema anjeun ngarep-ngarep kasih sayang Gusti Allah wa ta'ala tarhamu ibadallah sadekeun anjeunna teu nyaan ka hamba-hamba Gusti Allah diajar diajar aya namun teu nyaan urang kudu aya namun tambah jeung hati teh Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun irhamu dina hadis qudsi marane kudu nyaan kudu ulasan kudu asihan man fil ardi kasakur makhluk nu aya di muka bumi erek aya namun taka muslim erek kana muslim erek ka manusia erek ka binatang malah aya namun taman mah pakumu dinya mah mesin ka tatangkalan oge mesin ka hewan oge man fil ardi yarhamkum man fis sama mangka ayeuna bakal mikanya mikawalas mikader kawaler kameh ka eta makhluk aya di langit jadi lamun hayang ngontang kadeudeu kawelas asih para malaikat hayang simpati malaikat enak ka urang gitu urang we aya namun teh modalna teh nyaan heula ka papada gitu minimal ka papada teh ka papada jelema gitu engke maka sato turun ka tumbuh-tumbuhan gitu kadituna urang ka papada we heula diajar eta teh ngundang kanyaana malaikat jeung malaikat teh jeung naon jadi dijaga terus dikawal ku malaikat diperhatikan ku malaikat
cuman modalnya nah kurang nah ya namun temak kurunya ahan lah dedehan lah kurunya ahan lah dedehan lah ar-rahim kasiratur rahmat jadi makna rahimnya eta kasiratur rahmat bin ni'amin daqiqah tapi ku nikmat-nikmat anu lalembur waman idza suila idza sa'ala atau wa idza lam yus'al yaghdab. Jadi aya namun tama Gusti Allah Subhanahu wa taala teh tina sapalihna nyaahanana dedehanana Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta di mana-mana Allah Subhanahu wa taala disebutkeun pasti bakal mere Gusti Allah mamaparin. Tapi di mana-mana teu dipenta Gusti Allah mah nyaeta bendung. Aya makhluk nu kitu. Ari jelema urang ieu atoh dipenta atawa atoh teu dipenta. Urang loba duit. Kahayang urang, ka atoh urang, ka geunah urang dipentaan ku batur atau teu dipenta? Dipentaan atau teu dipenta? Teu dipenta gitu, teu dipenta. Mun dipenta ambek atawa atoh? Atau nama kumaha teripenta itu mata kating ari gering lamun jelema keur loba duit nya kucing-kucingan gitu da sieun naon lamun resep dipenta ge aya dipenta mumpul keur loba duit aing ayeuna datang ya sugana aya menta itu da ieu mah aing sieun euy biasana ayeuna mun teu baturan teh tukang penta tahu resepna teh ayeuna mun teh mampu aing nyaramon loba duit gitu mata keur teu boga duit kakara datang aya teh teu boga duit wah ayeuna menta ka urang da nyamun teu boga duit kitu aya mata tem sapun tak penta duit kana darek ngaji nya eta jadi teu boga duit tong aneh lamun ayeuna kana ngaji hese mare duit kitu naon mata kaji da teh naon keur teu marogaeun gitu mata ayeuna darek ngaji oge kita keur bogaeun anu aing sih ayeuna mun teu naon aing loba duit dari penta mah nyaraon ayeuna mun teu boga duit aman ya kerja ngaji daya nyalamun keur beraga duit tah Allah sabarina mun Allah teu disebutkeun teh Allah kenal bentuk saking sifatnya